nu matak tadengekeun gede guru teh jasana, nu matak salian TRT guru oge taekeun gajina. Waduh Gusti nu agung, luar biasa. Dangukeun maju mundurna hiji nagara ditangtukeun ku dunia pendidikanana, maju mundurna hiji nagara ditangtukeun ku dunia pendidikanana. Ari dina dunia pendidikan aya guru nu matak guru teh luar biasa tulang tonggongna pendidikan ieu nagara. Guru teu balik murid bakal awut-awutan. Aya paribasana pan guru kencing berdiri murid lari pagi, lain murid kencing berlari tuh nu matak gede pangaruhna ieu guru teh. Ya dangukeun ai gaji dewan nepi ka apung-apungan, gaji pegawai negeri apung-apungan, gaji segala rupa apung-apungan, menteri apung-apungan, kabuli naon ai guru motor ge ngiridit. Wah wah, ampun Pak Ustad, ampun Pak Ustad, ampun. Ngareng ngaledek tungtung mah. Ges, luar biasa ditaekeun gaji guru ku aing. Heh, sae mangga Gusti nu agung, Gusti nu agung. Dupi kaula ditaekeun, diteuk-teuk sia gajihna ku aing. Wah, ka tahu ustad-ustad acan sia. Ustad Heri eta mah. Sae mangga. Nuhun Patih Senopati luar biasa. Kaula umaja kasadayana eksekutif jeung legislatif dina waktos ayeuna urang tingkatkeun dina sagala widang kagiatan demi kepentingan negara jeung bangsa supaya ieu nagara subur makmur gemah ripah loh cenawi aman santosa kerta jeung laharja nagara madani mardotilah kahontal. Iya sae mangga sapuk satuluyna naon teh kumaha Gusti? Kaula aya kepentingan leuwih pribadi rai, aya kapriyogian pribadi bener perkawis naon ngeran cobi ulah meureun katempo ku anjeun duaan beuki dieu awak kaula beuki ngapegangan pati. Nya katawis ulah kunaon atuh ngeran, kunaon atuh Gusti? Cek paribasana urang teh keur gering nang tunggalang layung berang tega kana dahar pati peuting tega kana sare leuwih waas lamun asup ka kamar guguling nu digugulung dipake tilam kaeling ayeuna mah. Kunaon atuh Gusti? Naon Gusti? Ras mikiran kahayang kula nucan ka sorang pati cita-cita kaula can laksana anu nyayang dina dada ngagalura ngamarudah dina dada kula pati leuwih waas lamun kaula asup ka kamar guguling nu digugulung dipake tilam kaeling pati. Uluh kunaon? Aya kahayang cita-cita nu can laksana kaula pati. Balai naon atuh Gusti? Balai namihan jajahan. Lain. Balai harta kakayaan langkung seueur. Teu hayang. Harta kakayaan mah teu matak jadi jaminan pikeun kabagjaan kula. Ieu. Balai naon atunya? cobi ulah Balai HP anu paling canggih iPhone 13 Pro Max teu hayang. Nah, pokona teu hayang aing nu kararitu. Balai kengeng togel babatok sia ngomong teh naon. Abina-bina teuing make jeung aing hayang nomor togel bodoh karep aing teh raja belegug.
kabina-bina teh geus beunghar aing. Oh leres. Eta kira-kira sabaraha keur isuk bijieuna. Teu hayang kaula harta banda. Geus cukup kaula bro di juru bro di panto. Ngalayah di tengah imah buncir leuit loba duit rai. Ngan dipikir-pikir eta teh matak jadi jaminan pikeun kabagjaan kula rai. Palain naon atuh Gusti, palain naon atuh Gusti. Palain nikah deui. Naon? Uluh sia ka mana wae atuh. Naon sia dieu? Sembarangan Heureuy Gusti naon? Heureuy naon? Heureuy. Heuh naon? Palain nikah deui. Bener kula hayang kawin deui. Ulu palain nikah deui ka istri Gusti. Nya heuh ka awewe mah nya kana setum ari aing. Sakamana wae eta teh. Nikah deui ka urang mana Gusti? Nah ka urang Cihurip, Cihirup, Lain, ka urang Sukadana, lain, Cipancur, lain, urang Kertawangunan, lain, Kertawana, lain, urang Kertwana Saraya, lain, Kalimangis, lain, Cidahu, lain, Gunung Karung, lain. Blok Parenca meureun. Meni apa darah dieu maneh? Nya apa? Naha aya tulisanana di handap. Hey. Beja-beja. Haing tayang kawin ka urang dieu bosen keur kaula pati. bosen dulu. Hayang kawin teh aing ka urang luar negeri ieu. Yang kabule. Lalu hayang kabule merenya. Istrina gelis Matak dipika hayangku kaula gelis kawanti-wanti. Endah kabina-bina lucu taya nunuruban rai. Gelis bawaning jadi endah bawaning ti kudrat. lir ibarat widadari nulungsur ti kahyangan gelisna mapakan widadari pati. Waduh, pati senopati jika nakula teka untun tipung kata mang beas laksana kapiduriat ka ye istri leuwih hade pae ngabale bangke ngajampana bugang pati kaedanan naik pati kaedanan puya wewe model aing baheula kaedanan ku awewe kurang oleh chat kieu alah kurang blok Parenca kitu teh. heeh kaedanan teh kieu da urusan awewe mah teu ngabisani. Lalaki mah sanajan awakna gede, awakna jangkung badak kumis sagede tai. Ku awewe mah eueuh naon-naon. Pamajikan mah komo ku kabogoh mah weh. Galau. Komo kaparengkeun kabogohna teh ngatur wae nih. Ini saeutik dititah balik. Mana-mana di teleponan eueuh kabebasan hirup teh ning. Heeh. Loba lacak meureun. Baheula mapan kaula teh istrina ti meni Gusti. Iya istri teh urang luar negeri ngan lain urang kampung ngan lain kampung di urang. Urang mana?
urang kampung Baulisung bener loh untung teu bau kelek oge nya urang mana urang Tegal Arum bener saha kakasihna Laila Sari bener sae namanya Laila Sari la teh berata 10 la 10 hiji la deui 10 deui jadi 20 hiji sa 8 jadi 20 salapan ri opat 28 yang opat seberapa tilu moha tilu genep lah bijina gitu kade sia dipasangan sia teh urang dieu mah tilu dibagi karena urusan dibagi ku kala gede jeung kala leutik nya saopat di mistik mau sia teh jijik di mistik jiga nomor goblok sia teh Nesana teh tilu. Oh berarti ieu teh Laila Sari teh berarti Senin wedona. Hah? Wadana Senin. Lain Naon? Rebo. Wajar beda 2 poe. Paingan jadi dukun teu payu da kitu salah wae sia mah. Urang Tegal Arum Bener. putra saha Maneh bakal apal ka bapakna ieu awewe. bakal Apal ka rahmana. Apal pasti sabab ieu bapana tenar jelemana. bapana tenar moal teu anak Ustad Ayub. Lain Budak cahaya. Anak Abarnas eta mah Wisnu dalang belegug jeung lalaki deui. Sahaya bapana tenar. Michael Jackson Lain moal gitu putrana almarhum Mbah Amir. eta mah Kang Wahyu atuh penerusna Mbah Amir. Lalaki di awewe. Saha? Oh anu tenar mah bawa anak siana anu dibawa ku Orai Koneng lain eta keur tenar jelema. Rupa-rupa teh jelema ampun tahun ayeuna geus rupa-rupa nu kitu bae jadi berita gede. Eta teh beritana teh pira nepi ka Malaysia nepi ka Singapura. Di Indonesia aya jelema dibawa ku Orai Koneng. Padahal mah keur di Cirebon meureun haneut. meluk Haneut taunnya haneut teh make simut. Ulah wakasi udon. Saha ramana? Bapakna ieu istri kakasihna Lurah Togog Tejo Mantri. Ai. Hakeun ngera Hamidanget hakeun ngera midanget ingkang kasaluran raja ya ingkang kasaluran raja ingkang samya Giri Lusi lan paingan Giri Hartina Gunung Lusi Hartina cacing paingan teu sangka serebuk samerang nyamuk kekek ngeran pupu dening ati kaula naon telepat teh putrana Togog cobi emot deui henteu kepunten pisan punten ye sanes nyahina dadamelan pangeran ngan biasana kena ku paribasa teng maruteng bebenyit anak cengceleng uyah matara TS kaluhur maksudna punten ai Togog mada duh nyala dikasebatkeun goreng patut teh punten jeung bangkong ge kasih peneh bangkong jeung
tak jika buyur Jeung lensa ge nyari lensa. jeung leunca ngagulutuk oge nyari keneh leunca. Nah itu kagungan putri anu geulis kawanti-wanti endah ka bina-bina mapakan widadari. Uning ngati mana kaula pernah nempo dina IG na, dina Instagram jeung dina TikTok. Dina TikTok na naon Laila Sari salapan hiji salapan. Waduh, ku kaula eta foto na dina HP ku kaula di screenshot. Diteuneun ku aing dina panto unggah poe aing neuteup eta jadi aing beuki bogoh. Meureunan jiga potret mah nya baheula mah. Inget baheula aing bobogohan teh ku potret teh ngeukepan potret teh dina bari sare teh bari nempo potret ye. Baya balaguna pan baheula mah. Potret manehna nu katampa minggu kamari di figuraan disimpen di HD ditetep jadi batur dina simpeng. Aduh indahna ngapaesan teman hati. Potret manehna, potret manehna ditilik di sidik-sidik ditetep di bolak balik memang kitu pisan Senopati eta potret ku aing digugulung. Nepi ka aing hese sare, nepi ka aing hese dahar ngagugulung ieu potret Laila Sari nyai. Gelis kawanti-wanti endah ka bina-bina lucu taya nu mana namu. Ieu nuhun Senopati kana laguna ngabetrik kana ati ngadupak ka kana manah kaula melit ngait ngarurugit pati ubah ya coba nanti kitu kan nyeri aing pati. Nuhun Senopati bisa wer ku aing. Sae nuhun Gusti nuhun. Atunah punten dai togog mah jami nepi duit. Mata duitan dogog mah. Atuh lamar ku salira mah nya diatoheun. Kagah ge geura ngalamar kayaknya. Naon kageh teh? Ageh teh buru. Geuwat. Bahasa mana? Kuningan. Ageh teh. Loy meni apa kitu Nu mata ulin atuh kateoh. Teoh teh naon? Teoh teh lebak. Oh, di Kuningan mah teoh teh lebak. Lebak. Aya katongo? Nanjak. Aya ka Badung? Lieur. Nya. Waduh. Ngan ieu Laila Sari teu bisa dilamar? Nah. Sing horeng lain aing ngungkul anu mika botok abi ka bogoh ka Laila Sari. Raja-raja di Satatar Madya Desa mika palai ka Laila Sari. Waduh, Wey anjir. Edan berarti bener gelisnya teh.
sarua jigana jeung pamajikan aing beda sautak saeutik beda aya karangan sebenarnya malamun kawin ulah kanu geulis ngebejaan naha sok loba cemburu urang teh ditinggalkeun sieun deureureuyan ku tatangga nu geulis mah jeung nu geulis mah da 20 tahun oge bakal goreng jadi lamun pamajikan nu ngedeuk nu goreng nu goreng mah nah nu goreng mah nepi ka kolot ge angere goreng masya ya goreng mah relatif beluguk lain urusan ieu eta mah selera janten tah ku loba-loba teuing anu ngalamar ka Tegal Arum togog nyieun aturan naon ngayakeun anu disebut saemara belabar kawat adu jago aya saemara bener saha-saha nu bisa ngalihkeun jago saemara bisa ngeboyong Lela Sari saha jagona lanceukna Lela Sari anak togog anu panggedena saha ngaranna Jaka Tamilung oh si Ilung wah eta mah kabejakeun gagah tah wayahna Senopati kaula rek nitah maneh milu saemara atuh ka Kakang Patih we aing teu percaya Patih hampura Patih oh sawios bangga hampura teh kudu ngaku dia negara nu panggagahna Senopati kaula ge gigis sebenarnya mah urusan pangawesenna ngan kaula kebenaran jadi raja urusan pangarti urusan kasaktian kadugalan jeung kamatihan mah ayana di Senopati aku ku anjeun oh laras Gusti laras kaula ge ngaku bener ngaku hampura lain teu percaya sae langkung sae kalinya we punten Kang wena makanya punten wah dah salina mah panggagahna salina mah abi manaon atuh beda bijilna tinu sulit mah kieu ye bahasana ge Nyungkun bahasa nyungkun teh kitu dah tadina meunah hayang proyek tuluy eueuh jadi kieu ye nya Senopati abdi Gusti sanggup ngaboyong Lela Sari sangem Gusti bener iya nah mah jeung teu bener tah beuheung kaula tanona upami di sim abdi teu tiasa ngaboyong Lela Sari ka ieu nagara gantung di nagara ulah ujub gitu sanes ujub di sim abdi mah percaya diri pede percaya diri lain ujub ngan kaukur pangartina teu Jaka Tamilung ku kaula enteng nguriling pentepunten ya nguriling neangan tanding anyacang neangan lawan di negara can nyaho getih sorangan kaula raheut oge teu kaluar getih teh laras gadi jadi sangem Bagjati nemenan lamun anjeun sanggup sabab kaula cacarekan lamun oleng panganten jeung Lela Sari hajatna gerek 40 poe 40 peuting aing pati rek sagala ditangap ku aing bade nanggap naon rek nanggap jaipongan 40 poe 40 peuting kabeh seniman di nagara ku aing ditabeuh nada dan dakwah ustad dari Ustad Ayu naon deui nanggap reog bajidor ngapuro wayang goleke ku aing ditangap saha dalangna kabeh dalang di ieu nagara ku aing ditabeuh sabaraha dinten disapoekeun disakrintenkeun kumaha sapoe kabeh dalang saya sabari hiji kinten-kinten aya 1000 wayahna 1000 dalang di lapang anu gede cenah ngadalang kabeh oh dalang rampak lain beda-beda pangungna deket 2 meteran saromongan siapkeun panggung 1000 panggung dalangna 1000 aya lakona kudu beda-beda dibarengkeun aisona mawa sewang-sewangan pagede-gede
atuh nu lalajo lieur eta nu pikaharep aing nu lalajo meh lieur balik ka lajo wayang teh arutah langap naon deui dangdut ku aing ditangap dangdut bener lagu naon anu resep buleud lain aing mah resep nu karar itu aing mah resep dangdut klasik lagu naon sanajan loba lagu nu ayeuna keur rame tetep aing mah resep lagu naon aing mah resep keneh ti baheula nepi ka ayeuna naon goyang domret nu kumaha goyang domret goyang domret Kang Dadang warek suluk apunten Gusti raoseun hampura kaula ge pati sanajan aing kasebut raja aing urusan cinta mah sanajan raja kadang-kadang jiga jelema gelo pati ye pati wayahna anjeun jadi tangan kanan kaula harapan kula ieu di leungeun maneh sabab dina waktu ayeuna kaula hayang kawin jeung Laila Sari ayeuna mah ieung hari ayeuna nah sada Pacecep Supriyadi deui iya wayahna Senopati jigra ini beragra lumapat juga lumaku wayahna bawa Laila Sari ka dieu pati sae mangga iraha ulah diisuk pakitukeun ayeuna gera lamar atau ngilu sae mara sae mangga Gusti Prabu Lampung dawuh tutas pangandika katigas kantun pinara bra bawa pasukan sacukupna sae mangga permios ngeran mudah-mudahan cita-cita sarira laksana nuhun Senopati permios bra mangga Kang permios Kang mangga kieu di mangga mangga dupi kaula kumaha wayahna anjeun siapkeun ayeuna naon urang nguriling ka tepi suring anyacang ka padesaan bisi aya masyarakat urang anu kalaparan pati urang langsung datangan kurang sae mangga pake prokes kesehatan make masker siap bawa anu paling leungeun teh gini hand sanitizer ta eta doser nu karitu bawa sae mangga mudah-mudahan nikah ka Laila Sari nuhun Patih permios bra Laila Sari diantos ku akang gelis bakal jatuh kerami jeung akang nyai
samya sampun prapta ingkang sampun bukti gede kapanasaran aing. Duh, kumaha kulan? Hiji panasaran teh hayang ningali kegelisan Laila Syari. Duh, laras. Raja kaula nepi ka kaedanan. Semuhun eta. Kaduana aing hayang ngalawan jago saemara Jakarta Milung. Duh, bejana gagah bejana sakti hayangnya aing boga ilmu anyar beres kulan. Hei sedanten ulah dia pala tam-tam. kumpul bangga yang akan simah pangabaktis Gusti diterima calukan batur-batur. Oke bos cik saya teh buuk teh menikah juga naon tete cing rapi saya teh jadi tentara teh gaya mohek Gusti itu mohek sumuhun baik kumamane we jadi ayeuna kedah di sauran dulur-dulur mangga amah gak Gusti. Hey my brother everybody, Naon? come here. Naon come here teh? Let's go. Teu ngalalarti. Come on. Komo eta. Kadi anjing. Saya teh kudu kasar wae aing teh. Dalang delonok aing teh kudu kasar. Kadi paingan Naon? disebut terapi dan memang terapi itu Acak-acakan. kadieuna aing kana motor teu make helm keanginan jadi awut-awutan jadi ngurangan kagantengan aing mangkane rek pemotretan yang dia Berdis foto. aduh moal balik datang si ieu moal balik ke ciga Jeung moal bae. baing disumputan teh sugan teh nuturkeun si juring Tuturkeun. aduh hayang nyantai aing hirup di dunia teh dasang datang si ieu mariweuh deui alam dunia teh geura Lain. wah kacau Nah kunaon si eta? Hah? Kunaon kitu? si teh kunaon apa nyaho budeg Buat ting cager. ya nepi ka kiamat ge mau cager-cager nyaho aing ge budeg jadi goblok budeg aduh ketek ka aing nanya Kumaha? saha nu maot Kitu biasa oge apa? aduh aing ge nyaho beleguk aing ge nyaho sia teh budeg duh api-api ngalamun tuh padahal mah ceulina teh guru dina ceulina teh bapak maneh maut ubaran ku tutut Itu biasa oge. alah apa selah eta ge aing apa ku tutut alah liper anjing liper aduh sok lalajo dina YouTube aing geus ya aduh api-api itu ngahulang nyangakeun si mah pangabaktos Gusti diterima ulan tuh cek aing oge anjing ja Bener. aduh Gusti tong dijawab percuma Kesel-kesel.
mending meser obeng gernaon obeng rojok celina tuman kira-kira tepas maka jedok atuh sok geranya tempo gerak kita merong ka aing gerang merong nyangakeun semua pangabaktos Gusti diterima sia teh naonana iya aduh ramai euy iya ada mah nyambung moal kamari masih ieu make Walkman make earphone dina jeung tina celina teh make handset jogedannya gitu ku aing dengekeun teu naon ya anjing tempo di setel ku aing cicing nah cenah handset rusak anjing nepi kangihan maneh aing anjing sing jelikeun si ieu aduh alah aduh ayo we mau rame musim di kita merong kayak gitu merong minta tolong kita merong mana ning teu ya gara tempo gede sih kedeng dia merong dihitung nepi ka 3 sok itu hiji geranya bakal merong iya 2 iya 3 gitu sok 3 an beka 100 ngitung nama lila geranya hiji ya geranya dah usik ya ayo aku menunggumu ayo ya cek aing yang merong ya merong nyaho sok lalajo dina TikTok aduh aing teh apalan atuh kasih aduh anjing aduh eta sungut sia bau bangke sungut maneh bau bangke alhamdulillah nuhun atuh nya kedah kitu urang mah kedah taat ka pamarentah upami parantos divaksin manuhun si anjing divaksin mana we karep sungut sia bau bangke lain divaksin sumuhun 2 kali divaksin teh lain divaksin anjing jauh atuh sungut sia bau bangke Paham bau. sumuhun aya Sinovac aya Moderna ta mana we eta manu aya Sinovac mangga ngan ulah soteh si goblok ulah sia aja Kawasi setan. aduh gitu lain urusan Sinovac jeung Moderna urusan vaksin sungut sia bau eta naon nenek sungut sia bau Paham lambai bau lambai eta ieu teh urang teh teungeuna hayang ngapoe naon nenek sia nyaona deui Paham bau lapar. wah jelema ka aing ngomong teh majar aing teh budeg saha naon nenek saha nu budeg naon nenek heuh cenah aing teh budeg tuh geuning maneh ge ceurik anjing ceurik bawa balik eta mah sadenge-dengena we mun nya kadenge mun pas nyebut budeg aya nyebut budeg ka maneh hei toel woi kudu ditoel wae aya nyebut budeg ka maneh is budeg heeh budeg teh torek aing ge nyaho anjing is eta mah di Jogja atuh teh mah naon di Jogja gudeg gudeg da sia mah teu ngadenge atuh sia anjing ngadenge meureun aing nyalahkeun ka batur di si diuk itu kita eling mangka eling ruming kang di bumi alam Dharma ukur wawayangan baik ragataya pangawasa
anak munsok asasarnya lampah nafsu nu mata kaduhung badan anu katempuhan
ingkang sami maneg satengahing marga denawa ingkang sami sampun prapta ingkang sampun prapta sedanten ulah dia pola tamtama hangkut buta parantos sempak merbayaksa di payunan ieu Senopati nirahangan dika atur sewu nuhun laksa ketika bingahan kadulur-dulur anu parantos sumping baraya geus datang anu dina waktos ayeuna parantos nyaosan kana pangulemna kaula dina danget ayeuna bagea dulur-dulur nyangakeun semah pangabaktos kahunyuk panjenengan Gusti mugia katampi kalayan kabingahan ditarima atuh ieu teh aya pikir saha naon purwa salira kersani malan bojong hinga kapunut marganing tanaga emutan narapati mangga kasangakeun kitu Gusti nuhun kieu ye kaula teh mangul utusan ratu ngemban amanat raja bade ka mana nyaeta kaula teh rek init ka luar negara ka hiji kampung anu kasebutna Kampung Tegal Arum ya eta bade naon kadinya eta bade naon los kainya bade naon siapa memawar rombongan kemana-mana sih nyaeta kaula teh mangul utusan ratu teh nyaeta rek ngiring sayembara ya sayembara naon sayembara belabar kawat adu jago merebutkeun hiji istri anu geulis ka wanti-wanti enak ka bina-bina lucu taya anu nuruban ulu saha anu palai ka istri eta dunungan saha deui atuh hei raja iya kawin wae raja teh nya baik kita meh meloba hajat da bae kamodalan ieu kitu da kamodalan manehna mah tuh beda jeung urang nya Gusti tah wayahna ngilu kabeh kaula rek ngilu sayembara ngalawan hiji jago saha jagona ngaranna teh Jakata Milung putrana Lurah Togog teh Jumadri oh sae mangga iraha ayeuna waktuna yuk pada lumampah ngejuk-juk Tegal Arum mangga nyaeta kaula teh mangul utusan ratu teh nyaeta rek ngiring sayembara ya sayembara naon sayembara belabar kawat adu jago merebutkeun hiji istri anu geulis ka wanti-wanti enak ka bina-bina lucu taya anu nuruban ulu saha anu palai ka istri eta dunungan saha deui atuh hei raja iya kawin wae raja teh nya baik kita meh meloba hajat da bae kamodalan ieu kitu da kamodalan manehna mah tuh beda jeung urang nya Gusti tah wayahna ngilu kabeh kaula rek ngilu sayembara ngalawan hiji jago saha jagona ngaranna teh Jakata Milung putrana Lurah Togog teh Jumadri oh sae mangga iraha ayeuna waktuna yuk
pada lu mampat ngejugjug Tegal Arum mangga ngalet ngengkei ngapanalet kemat-kemat nyatang pinang aletan saking nagara guhaken rang ngejugjug Tegal Arum. Ayo batur. Kula mangga. Dararamang sadayana aya pangesta nuhun ari damang mah dupi salira kumaha damang ceker beres bade angkat ka mana ieu teh bade ka nagaraan anon teh Kampung Tegal Arum dupi maksudna kulan rek miluan sae mara belabar kawat adu jago doh marebut ke naon ieu nu disae marah ke naon kulan ulah beja-bejanya awewe alah kange saha eta kange saha hayang mah keuing amin ngan kapiheulaan ku raja oh gitu nya ke raja we sia mulung di dusun wage ieu nya semuhun kulan RT 5 RW 2 Desa Kertawana leres Kacamatan Kalimangis Kabupaten Kuningan semuhun uapu kana pangersana Bapak Kastam leres kalih Ibu Carsi semuhun dinararaga nikakeun putrina Neng Nurwanti STR Kebidanan leres Kacep Sihabudin semuhun putrana Bapak Suhari kalih Ibu Willy Wiyanti Ibu Willy Wiyanti mohon rengse ditikahkeunana rengse kulan mudah-mudahan dina ngambah sagara rumah tangga tecing runtut rawut sauyunan amin sagegeus sapihanean amin muncai jadi salewi mundarat jadi salebak amin cinekna ieu panganten teh kawengku ku kulawarga anu sakinah mawaddah katut warahmah amin ya Allah ya rabbal alamin tepang sareng Bapak Wurya kalih Ibu Keswi aya Bapak Juned aya Bapak Kades Kertawana semuhun Kadus Hamid aya Bapak Haji Sadi aya Bapak Ustadz Samin aya Bapak Didi Maksudi aya Babinsa semuhun Bapak Indra Babin Mas aya Bapak Bihi Sudira aya Bapak Waci aya Bapak Charma aya Bapak Waslim aya Bapak Caswa aya Bapak Kiai Haji Anas aya aya Bapak Suhari aya Bapak Ustadz Oman aya Bapak Awang aya RT Duryani aya ngurunyung Bos Kewen Putra Jinga aya aya alhamdulillah atuh Bapak Kuwu sareng Ibu Kuwu Sukasari aya sumping alhamdulillah eta teh sepuh uing deuleu semuhun Bapak Uli Sukasari dunungan uing Bos Arifin leuwih kuda aya aya alhamdulillah Ari Aa Wahyu putrana almarhum Mbah Amir aya ngurunyung kulan
eta anu neraskeun almarhum Mbah Amir teh Cep Wahyu Awayu leres Tiwalahar Cager semohon atuh pangarsana Bapak Barnas Ciomas aya aya putrana oge Dalang Wisnu Ciomas aya alhamdulillah Bapak RT Epong Cihirup aya kan Bapak Yayan Rusyana aya Kang Abu Wana Saraya aya alhamdulillah atuh anu aya dina YouTube sewang-sewangan oge narorongton semohon dina Putri Ayu video shooting semohon oge PGH tilu channel leres ai Kang Perdis aya ngurunyung video shooting aya alhamdulillah ya bagja atuh nu nongton dina YouTube aya tisuklakna tisiklukna Bos Dera Asmara ge nongton nonton manco sareng Kru Rakasiwi 17 leres Bos Iki Pitanada 2000 aya nonton alhamdulillah manco eta Ari Bapak Guru Peni Jalaksana aya ka dieu alhamdulillah sareng putrana tilu F teteh tilu FT Cep Pajar Cep Purkon jeung Cep Pais Pais alhamdulillah nuhun Pak Guru Peni Jalaksana ya ulan eta oge Nyi Guru ti Bekasi Araraya aya atuh fans uing ti Bobos aya ngurus alhamdulillah itu ti Bobos oge aya fans Putra Giri Harjatilu leres nonton atuh Bapakku Bobosna oge aya nuhun ya. Bapak Haji Maman Kardiman kalih Ibu aya Bapak Haji Sudirja Praja Nagrak Sedong aya sareng Ibu Ajah Atikahna alhamdulillah atuh Bapak Haji Ade Unisa aya ieu teh Unisa teh Universitas Islam Aliyah Cigugur Kuningan menerima siswa baru 2022-2023 nya komplit didinya mah dulu Fakultas Ilmu Keislaman aya pendidikan aya teknik aya oge kesehatan masyarakat aya atuh S2 oge pasal sarjana oge aya saunanya nuhun jurusan PAI Bapak Guru Taslim manco Bapak Guru Taslim ti Karawang Bapak Haji Asep Junaidi aya manco nya Kepala Dinas Pendidikan Karawang leres sareng Ibu Hajah Ela dunungan Bapak Profesor Dr. Herman oge aya nuju manco ti Auna anu bager aya nu gaduh bengkel motor di benak nuhun alhamdulillah Adoni Andamui oge aya oge ti fans PGH tilu ti alumni 8 genep aya alhamdulillah Pak Guru Oman Bapak Didi Kang Sapnan Ciomas Kang Yanto Kang Arif Cetati Ibu Wati aya sumping ge cenah rek nabuh uing di lapang bola SMP Negeri Kalimangis nah beres lebaran mudah-mudahannya alhamdulillah eta nu nganteran mana Pak Ji ada tuang Pak Ji nganteran si Pak Haji nuhun Pak Haji alhamdulillah nganteran sangu wayah kieu alhamdulillah panayagan dararahar grasa kedeung deui ti tim Ababil oge nongton atuh pamiarta wayang golek Ciayu Maja Kuning Kang Nana Adun Mang Doyok aya Mang Kenan aya ti Bantarujeg Majalengka aya Abdul Aping Dani Tekok Watekok Kilayang Asgon Alek
Dalang Isep aya di Sekar Nume Subang aya Kang Simon Mang Ebek Bang Santa Raden Bisma oge aya oge ti Baraya balik subuh Prabu Wahyudin Bagunang wah loba dulur-dulur luar biasa loba dulur bagjakan ti Lebak Wangi yeuh Guru Uing Lanceuk Uing saha pangarsana Bapak Dr. Haji Ustad Ayub aya teu boleh alhamdulillah Bandar Lauk Koi teu boleh ngaping we eta ngaping we ka mamana teh da uing mah guru ongko lanceuk Bapak Ustad Ayub teh murid kahijina dakwah dai almarhum Abah Asep punten disebat nami luar biasa mineng di dia mah acara nage Bahayub mah urang ngadua sae ti awit anu kagungan maksad pangersana Bapak Kastam cingka gentos anu merlipat gana karugelan tina hajatanana amin ditebihkeun tina balai diangangkeun tina sagala rupa mara bahaya amin rezeki nu jauh cunuk nu angang datang nu caket gerak ka kore amin ti awit anu kagungan maksad panganten jalar istri nu nongton nu ditongton nu icalan kum sadana ti diwiji-wiji ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala amin amin ya Allah ya rabbal alamin alamin Amin. ayo wilujeng pula gitu we narabuh teh Itu ugal lambeun sabar sabadara coba kota ge kudu maneh siang ngamumule kesenian aya yang ulah teuing rukun reresepan ngandung maksud jeung tujuan ngarajikeun atuh tingali wayangna belegu Kali lonok, tara balik si Jagong mah si Abang Jagong lonok. jadi we teu kompak babatok sia era weh kami Heri lonok, kami. Abang Jagong dah udah dipegah hati lu mah loba artis dulu loba artis kumaha di Putra Giri Harjati lu mah oh gitu nu bieun nu cacalawakan eta teh artis TikTok oh
nya Abang Jagong Bang Jagong baheula mah dina preman pensiun nya preman pensiun 4 kumaha kula preman pensiun 5 we oh aya mah teu kapake hari mah Ngan sasi ya sisa. milik Gantian geutik di mana we milik nama. atuh sinena ge genep genop ngan ayeuna mah kabantun 5 nu hiji keur rada hareeng neng Yanti cing ngadamang amin jumareh mah cenah Mohon Allah papukat ayeuna 5an sinena luar biasa luar biasa. ye geneng Nurul kamari ngiringan Bino Jakrama sa Jawa Barat juara sinen kahiji Jawa Barat Neng Nurul kepro perwakilan tim Majalengka eta nuluikeun seniorna Ibu Mamah Ucu Hayati kapungkur sami juara sa Jawa Barat semuhun bakti atuh Neng Nisa Agustiani oge calon juara calon sakedap deui jadi sarjana seni nya leres Neng Wiwit oge parantos sarjana seni calon oge eta luar biasa atuh Ibu Lilis Jinawi oge sami juara oh juara mohon juara naon ieu juara pabalap-balap naik tangka kalapa alah paing tengah ngecelana jero Naon hadiah? paingan atuh ngaraca gitu sampean eta Hadiah nates. atuh tukang kenang ge ieu teh juara Cep Iki Boleng leres kemari juara sa Jawa Barat semuhun dina Bino Jakrama Cep Iki Boleng juara alhamdulillah atuh Alok oge sami Cep Widi Sunarya ge juara sa Jawa Barat alhamdulillah artis wungkul dulu bagja ta tukang suling artis teh aya tukang suling aya tukang suling ge eta teh artis moal percaya urang dieu mah oh gitu yes tukang suling teh artis ongko pencipta laguna ongko kamari rame laguna ayeuna ge rame kene artis naon teh ya ieu heueuh artis penyanyi penyanyi heueuh nyanyi naon anu ngalagu hareudang oh gitu anu nyiptakeunana oge sami anjeunna hareudang nya nya tukang suling ngan keur giih kumaha laguna teh Hah? laguna teh laguna Iya. biraku poho deui sia teh hilap hareudang 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 panas 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 Lain gitu. asa make gitu selalu 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 panas dan hareudang Wal balik. nah makanya mau balik dak kitu dina kaset ge lain gitu lain gitu aing mah pamanis goblok mana mah moal apa eta teh improvisasi ngaranna teh geura sok den teboakna kabeh panayagan jeung sinen miluan Rame bener sok. meh rame ieu mah meh haneut Yo. sinen teh cing calawak sungut teh kumaha we nyarekan salaki Cuma kurang resiko. teu boga resiko nih ngamuk ngerowot sok hareudang 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 panas 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 Kompak anu teu cenah. sia teh panayagan doma goblok sehingga doma nu kurang parah doma kurang parah gitu dah bisa we ayo ah melojang